urang nuluykeun permasalahan zina, hukum nu bakal ditetepkeun kazani wazania jelema zina, rek lalaki rek awewe, lamun muhson ranjam yakni dipaehan melalui pembaledogan, di baledogan make batu datang kapae ku pohara-poharana dosa zina. Lamun gor muhson merdeka 100 jilidan haju dibuang supaya ulah aya di kampung eta, sebabnya termasuk sampah manusia. Lamun abid 50 rangketa. Jadi jelas hukum nu geus diturunkeun ku nu nyieunna yakni Allah seperti eta. Kuari eueuh nu ngalaksanakeun, sebagian masih aya keneh di negara-negara luar, tapi di urang mah lantaran bentukna negara demokrasi, jadi hukum-hukum kos kitu teu dilakukeun hukum kos kitu teh lain berarti haju selesai ke di akhirat bakal berlanjut. Ditanya pemerintah kunaon teu make hukum eta, terserah ke jawabanana dihareupeun Allah. Kuari mah atuh babari bae, tidak manusiawi lah dan lain-lain sebagainya, nyana make hak asasi manusia. Salah, wallahu alam, nu jelas seperti itu. Teu make Al-Qur'anul Karim. Atuh padahal mah negara nama demokrasi mangga bae dalam pemilihan, tapi hukum-hukumna laksanakeun. Jata mah dijieun ieu ku urang di DPR. Ayo diperkuat. Jadi bengke aya undang-undang negara demokrasi tapi undang-undang zina, undang-undang ulah zina. Andai kata zina dikenakan hukuman ranjam atau had purapi ke negara. Numpang heula nakenan pejabat-pejabat di pararaehan dia nyana nu zararina tuluy nu sarugi pengusaha-pengusaha nu sok ka hotel-hotel, tuluy masyarakat asana saparoda negara paeh kabeh deureus we teu bati sareksek teuing adalah legangeuna. Tah ieu teu dilakukeun sabodo, terserah Pak RT we teh mah. Cek RT teh ai johon teu naon teu. RT gaya di jero nangan RT mah teh nyaho lapor ka lurah, lurah lapor ka camat, camat ka bupati, terus we ka luhur sampai ke presiden urang ayeuna anu terkecil sedunia.
Iya Presiden Jokowi kena kembali ke DPR KMP kabehan mararaksu drek negakeun agama di negara urang eueuh maksud sebab negara urang mekat tumpangan ku negara luar ulah ngomong-ngomong agama mentak di pendidikan geus eueuh agama sengaja mentak sakieu geus eueuh ti SD keneh datang ke SMP SMA kuliah eueuh pendidikan agama geus dicabut dikikis tetapi Allah ngersakakeun di Indonesia memuasi keneh agamais ciri beragamana sanajan ulin ka Ancol waya salat bae ulin ka Karang Bolong waya salat bae di rest area pinuh maghrib isya nu salat tandakan salat keneh bingungeun urang barat ge urang Amerika ieu kok salat keneh bae padahal ti SD ti SMP ti SMA terus eueuh geus pendidikan agama diteliti ku nyana pondok pesantren ngeuweuhkeunana hese pondok pesantren hiji-hijina kuari diteroriskeun terorisme eta teh deuk ngeuweuhkeun pondok pesantren maha kawasa Allah di Indonesia mah atuh tetep bae ulah nyaritakeun khusyuk salat baheula ulah nyaritakeun khusyuk penting asal ungkeg-ungkegan baheula geus alhamdulillah sakitu ge geus ulah sok muji syukur ja eureun di rest area sarolat sanajan teu marake kopiah geus deureus-deureus keneh berarti kana inget keneh ka Allah deureus keneh diri sakitu mah tuh engke mah asana salat teh kitu make mau kena asana tapi sarolat ge dan tepi ka antri unggal rest area eta kan jadi pusat perhatian orang luar ieu geus dicabut ti SD keneh musik keneh lekat muludan geus diharam-haram geus dibid'ah-bid'ah woi muludan terus rajaban geus di bid'ah-bid'ah woi terus bae sia-sia aing-aing di Indonesia geus kos kitu bae teh lain sambarangan meureun aya pendidikan para aulia Allah anu ikhlas anu masih keneh ku Allah ditingali diperhatikeun. Nah iyalah orang hirup di Indonesia muji syukur nikmat jas pang nikmat naja ulama hirup di Indonesia dibandingkeun jeung di Singapura loba aturan stres hirup di Singapura aturan cai kurang kadengena doang Singapura hebat datang ka ditu saminggu teu kuat di Malaysia sarua bae di Thailand sarua bae Korea sarua bae orang datang ke Yordan mahal kitu cai aqua 50.000 di Yordan leuwih mahal deui asta 50.000 sabotol leutik mantap ka ditu titilok ngarinum ulah nginum geus lah mahal tapi orang Indonesia mah teu kitu dibere lapang dada mahal tinggal mahal beli pokoknya orang Indonesia mah enekan gitu mahal los beli bae pokoknya satungtung boga duit teu boga duit paling nekat orang Indonesia mahal ge dibeli bae di Mesir atuh sakitu kalalotor darajan beren di Mesir mah kos di urang bebas hampir sarua jeung di urang bebas teu kumaha bagengan nagarana kotor
di Iran atau bersih ngan Sunni nasaetik Syiah malu nurada akur di Baghdad ngan kebenaran tas perang mereka ditu jadi ambalai akur teh jeung di urang Baghdad akur teh bebas ekspresi di kumaha bae urang terserah tah ieu nu pangeunahna tapi nagarana tadus perbatuan di urang mah masya Allah melak pare jadi pare melak cau jadi cau melak awi jadi iwung hebat di urang geus pokona ya Allah geus geudaheun aju doktrin ketentuan kewajiban degdahanan dik digawe los henteu los di negara encan wajib militer di urang mah teu dek digawe los teu los paling ya teh jadi gawe boga duit teu digawe teu henteu paling atuh sia digawe ribut jeung pamajikan ai teu digawe ribut sakitu doang jeung negara geus urusan di urang dek tani los dek kumaha los. Iya, kos di sorga di Indonesia. Ngeunaheun deuk salat los henteu los. Ngeunaheun hukum. Tapi ieu urang di jero negara demokrasi. Lain negara Islam, tapi syiar Islam sadunya ya sadunya mah. Kuari teh geus termasuk sadunya pangmunculna. Masya Allah. Pangdamaina sadunya pangmunculna syiar Islam sadunya Indonesia geus lain nasional di dunia Masya Allah masjid urang di Yordan dikunci teu meunang ke dibuka zohor 1 jam kunci deui buka deui asar kos kantor masjid kos kantor Isya buka tutup ya Allah di negara Islam masjid teu bebas sangkileung di Mesir ge sarua bae kunci di Indonesia mah hayu sia ada kiih ngising di masjid los bebas di kunci di urang Masya Allah DKS palingnya diperhatikan doang ku DKM na orang mana ya asana ti isuk datang ka sore datang ka isuk deh HSB budak dana apa henteu budak paling ge urang ditanya lamun geus jelas karak urang dik cicing dinya los atuh dik balik bebas jasa di urang masyaallah datang ka make cai masjid nus jang disadiakeun jang wudu yang mandi nek salat yang wudu dipakai mengumbah mobil eta pan haram sebenarnya pan eta malah mah kiaina nu make ustadna tolol bebas di urang make aturan di akhirat engke je cai masjid mah wudia disadiakeun jang ibadah wudu aya WC jang bebersih istinja ngaranna besi boga junub dek salat jang mandi atuh ai jang mobil mah eueuh di dinya jang mobil mah tilok salat atuh motor tilok pake dagang segala doraka sia moal berkah ka jeung kumaha dilarang kurang geus tapi nyana terus bae coba ge untung mah untung dagang make duit masjid untung gede ngan ribut jeung pamajikan atawa setahun 2 tahun gering ulah dikira larangan Allah teu meunang masjid mah wudu meunang mandi junub besi endek salat di dinya meunang tapi aya endek teu salat mah ulah moal salat di dinya mandi junub doang aju balik deui ka imah teu bisa sholat di dia beurang mantap sih ada aja masjid wakos gitu caina teu meunang dipake sambarangan geus dijelas-jelaskeun ku kiaina unggal masjid ge
narurut kabehan kunaon kiaina ngumbah mobilna make eta kiaina tolol tak iya keur carita bebas maksudnya di Indonesia mah kok bebas jasa masyaallah tunggu masalah ieu keur carita nikmat hirup di Indonesia cuaca di luar negeri mun panas mun tiris jas tapi di Indonesia mah masya Allah jam 11 berang waktu ereng-erengan mun di luar negeri mah jam 11 jam 12 di urang mah kerek atuh kerek bisa es jahana pentangkal mede masya Allah sorga jasa di urang ya Allah doa tak mal aya tanding negara pang subur-suburna pang mamurna Indonesia pang damaina sadunya ya sadunya Indonesia pang luhurna syiar agama kuari Indonesia terbanyak pengajian sadunya Indonesia terbanyak maulidan sadunya Indonesia terbanyak serajaban sadunya Indonesia haol geus dibidah ke ku Wahabi haol bae ka anjing di haolan kunaon sia haolan anjing kula cenah paeh aduh teringet bae haolan gunyana ila ruhi anjing bopi geus liwat teuing ti aturan ya penting diaturan guys terus aduh masyaallah ya badak heranan urang Amerika heran ka Indonesia geus kurang kumaha dikiekeun dikitukeun dek dileungitkeun maksudna Islam teh dek dileungitkeun tapi tetep bae ya Allah haju naranya bae deui ka kiai naranya pan teh geus diulah-ulah kiai kayak raja aja, kiai kayak dewa aja, kayak panggil gitu-gitu takut mahasiswa Wahabi. Untuk apa sama-sama manusianya maka Imam Syafi'i si Syafi'i pan. Si gitu-gitu baik. Kenapa? Tetep baik waya hajat mananya baik. Assalamualaikum, misalnya aku udah dekat hajat, cenah bisa minta doa minta poe, atau poe doa Allah kunaon minta tuh. Geus bingungan Wahabi geus bingungan lantaran di Garut loba jasa ta Persis loba jasa Muhammadiyah Garut Bandung paneta basisna ta ieu lah orang-orang Islamna naranya bae ka kiai nyana gede hajat nanya oge hanya oge kabawakeun da ieu di Indonesia mah geus ieu lain lalagan berkat saya pasti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pertama di urang wali sanga mengembangkan dia terus kan datang ke ayeuna ya Allah karasa jasaku urang naon gitu ngaranna tapak perjuangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala lamun urang ningali di Mekah padahal mah negara kelahiran Kangjeng urang teu neuleuh urang Mekah teu anu katingali istimewa gitu keneh di Madinah ngan kabawa ku gedena Kangjeng Nabi bae perasa ngan loba atuh di Madinah ngan teu katingali ku urang teu cara di negara urang tah kitulah istimewa negara Indonesia ku keistimewaan negara Indonesia jadilah rebutan Amerika yang menguasai Inggris, yang menguasai Jerman, yang menguasai Belanda, yang menguasai Cina, yang menguasai lantaran makmur jasa, subur jasa pada hayang. Geus dijajah urang baheula ku Belanda 3 abad teu kira-kira. Inggris ngajajah, Jepang gitu kan. Waris merdeka dijajah ku Amerika melalui politik deka luar seetik urang dek kiblat ke Timur Tengah zaman terakhir Pak Harto tapi kandas terjadi dilempengkeun ku Gus Dur muasih keneh hese boga cara-cara tersendiri sulit tina genggaman Amerika
Karakuari dek mulai beralih ke Cina diasup-asupkeun ka negeri urang untuk dijadikan karyawan. Nu khawatir lantaran baheula Cina di negeri urang tadi diusir. Kemudian kuari pemimpin geus mulai ke Cina-cinaan nyana geus aya hubungan datang ka urang anu ka urang diomongkeun rakyat Cina sahanu nyaho di ditu di negeri Cina ka urang ternyata nyana tentara. Ieu nu jadi khawatiran kuari bangsa keur dipikir. Sedangkan geus ditanda tangan kan cida geus sabaraha ribu nu asup ka urang untuk jadi karyawan. Setelah diteliti ieu kumaha mun tentara engke satu kali waktu bawa senjata nyana di dinya endek ngaekspresikeun balas dendam nu baheula kungsi ku urang digedor balik ka nagrina. Canu nyaho ayu nyana mawa senjata urang kuari ditembakan ku Cina. Je lumantak kuari geus mulai puasa geus gade jajal golok di kadia-diekeun jajal ieu geus kuari geus mulai Cina geus aya sabaraha ribu di urang geus aya sabaraha ribu geus mulai bertahap engke nyieun perusahaan kecil di urang nyieun perusahaan kecil anu minimal engke karyawanna teh 50 urang. Jadi nyana nyieun perusahaan di negara urang nyieun bata misalna tanah urang tapi nyana anu produksi karyawan nyana tinggal urang bae neulekeun geus mah emas dibawaan ku Amerika. Kuari di urang endek seperti gitu nyieun areng nyana nu nyieun nyana karyawannya tapi di negara urang paling nyana bayar pajak ke pemerintah makan asal aya duit bae tapi rakyat engke bakal kumaha. Ieu mah sakadar pemikiran jelema nu jernih bakal kumaha ka hareupna. Mun nyana ka dieuna murni rakyat tuh masalah tapi mun tentara nu kadarieuna deuk kumaha. Ayo neku mah tuh eta serban dia pakai kahayang kuari dua anu nyekelan negara urang teh Amerika jeung Cina. Ayo terus urang ka mana? Ayo Wahabi diasupkeun supaya Islam hancur, Syiah diasupkeun supaya Islam hancur, eta teh melalui politik Amerika diteroriskeun supaya ulah aya Islam. Kemudian Cina diasupkeun, diacak-acak di urang. Geus secara politis urang teh kuari keur jadi lapangan perang perekonomian antara Amerika jeung Cina. Beki luhur bae ngomong cek urang teh teu kaharti aing mah. Kaharti cek teh. Mal kaharti atuh. Geus sakola henteu. Nonton TV ngan joget orkesna doang. Geus teu kaharti tah. Ieu negara urang teh kos kitu. Pamarentahna keur beujeuhna di kaluhan kuari teu berdaya. Aya anu ngaluhurkeun agama ketika aya bae anu endek jadi pamimpin anu beragama mulai direntog Habibi kurang kumaha jaeta mah atuh kaluarna Habibi direntog sarua bae dia lain pemikiran manehanana atuh kauna penasehat presiden geus dibungbuan ku Amerika coplokna Timur Tengah teh lain pemikiran Habibi udah disalahkeun Habibi lantaran nyana kadi salah kaditu salah mantak indit ka Jerman deui cek nyana betapa jahatna sakitu doang saha nu jahat teu bisa ngomong kumaha sebab ngomong salah teu ngomong salah Gusdur nu kuat terus bae ketika geus kajahoan nyana teh berarti bener-bener anti Amerika turun ke terus kabelah dieuna SBY atuh bagus deui jeung Amerika langgeng kuari teh keur dilema antara Amerika jeung Cina. Tuh, kuari keur jadi peperangan di negeri orang perekonomian. Pokoknya orang Indonesia mah teu meunang bae nyekel ekonomi, kudu batur bae.
mendak timbullah Alfamart, Indomart, urang mangan saukur kayak di ditu aya jelema breg di ditu aya ka jelema urang mangan dagang teh kitu doang cara batur eta teh Indomart Alfamart eta geus di-setel ku Amerika jadi eta perekonomian sakitu gedena nang nyetel batur. Urang kadinya belanja berarti didinya geus aya jatah untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan kelenteng dan lain sebagainya. Urang belanja salah teu belanja salah. Urang teu belanja kadinya butuh barangna aya di dinya. Urang belanja kadinya di jerona geus aya persekian bakal jang pembangunan gereja. Endeu kumaha ieu coba. Di kitab emang ayat kayak ulah ngomong di kitab seperti kos itu tak cerita tapi anehna di Indonesia tetap tegar baik tetap gagah baik iya kan neuleunya lagi aya badan intelijen di Amerika di Cina sarua baik tetap baik kajen kuku bage kokoh baik ya Allah ieu eta cara di Indonesia teh pengajian kemudian maulidan rajaban terus haolan terus make majalah make koran make kitab kaunggal kiai ngabidah-bidahkeun haolan geus jadi daranyakeun ku kiai kitabna aya di kula ge datang kadua kula meunang kitab bidah kos kala itu terus bae geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang ngeuna ge capeun ngomong ge terus bae malah mah dibere berkat jangan dahar nyana ge sarua nah ieu keur carita urang muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi urang bisa tentrem bisa aman ngaji sadaekna salat sadaekna puasa sadaekna walaupun kuari geus mulai disetir ku beberapa negara aya sababaraha provinsi anu bakal hayang kaluar di negara NKRI tetapi ai khawatir cuman tetap wallahu a'lam di Indonesia ulah sambarangan aya nu geus dikuasai ku Prancis moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Amerika moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Inggris 5 pulau provinsi nu geus disetir ku negara-negara luar ye baheula Bung Karno mangahijikeun ti Sabang sampai Merauke tapi nu arayeuna mah malah teu kalaluar tinggal dikembalikan deui baheula hebat amat zaman Bung Karno kurang kumaha kiai ngaharariji jeung pamarentah ngahijikeun negara Republik Indonesia tapi kuari di kalaluar motifna naon pastikan motifna dunia nu teu kabagian tokoh-tokoh nu teu kabagian mantak daon atuh ngahiji deui set cara kamari ribut di Indonesia ribut gede lain ribut leutik eta teh hampir acak-acakan negara dibuka urusan pipot kajahoan kabeh salah kumpulannya na intern di gedung nu tertutup ulah sampaikan ke orang hancur-hancuran mulai membaik tek berarti kan di jerona membagi lah kajen kuku bage ngan masalah ge sepenting ulah ribut kan ya urang mah atuh nyana babagi urang moal kabagian nyana teu babagi urang moal kabagian atuh geus bae nu penting ulah ribut ese amat ente hayang kabagian ente silakan jadi presiden gitu bae atuh mantak ti kuari siap mamawa balok di dieu hayang jadi presiden balok naon atuh balok kayu nangka di dieu aman guari set oposisi geus mulai eueuh berarti kan mulai aman walaupun perpolitikan jeung perekonomian can mapan lantaran dibuat ajang can dipatok ku Jokowi naon gitu ngaranna dolar sampai 13 moal turun ti 13 naik bisa untuk menstabilkan ke kumaha carana kerja di ajang Cina jeung Amerika ulah kaget
tuh urang mah pan kos kitu nyaho ge henteu jatuh nyaho cenah kiai nyaho teh ulah sok nanyakeun aing sia pokona geus kos kitu bae tah urang mah dagang tani pan paling ge karyawan kok aya penyisitan karyawan kok aya pengurangan karyawan kok henteu stabil paling urang maksa kitu doang buat perlindungan kitu para karyawan eueuh ku ari nu bakal melindungi ulah kaget buruh tidak ada pelindung ku ari wajen kuku bagi nyeri tinggal nyeri sementara ieu eueuh pelindung wajen kuku bagi dibuat untuk perlindungan eueuh manfaatna encan aya mendak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasawuf cek ada boro-boro karyawan kieu kitu nasawuf abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan ayeuna nasawuf mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udengna gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna masyaallah itu salat di lemah geus takdir ti Allah itu teh salat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan lah pokos gitu kan teh urang sadar pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun sadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula nya coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ke akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bae jadi nyaho lantaran deka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomong nakosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ya Pak Harto ngalayat ke anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tamat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus pan Gus Dur seuri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos du bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita kaki kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan semua malam aja saya mah udah siang malam jadiana tahajud alhamdulillah hayang dipake kahebat menteri jadi ngomong dari pun kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jadiana waduh asana duha ge beurang peuting nya ka jeneng kobang eta